Nama kecil gorondong tempat nganyor beh. Dulu. Lauk menang loba dulu he. Di Jambarai di dia. Hah? Hei dulu jam hiji alabatan meuli di pasar Cibaliung ieu nya. Wah, unang 3 kintal maya ieu. Bagor dak. Hah? Atuh eleh ku resep mah tuh. Deuleu ngagogo bisana dikuleungeun cakepan deuleu he. Oh deuleu he. Urangna geuleuh deui nya. Ai urangan gitu. Benang. Nu bener. Mana nu? Oh di jala heula kitu karak di ieu. Tuh. Tapi nu ieu mengagogo ya spesialisna yo. Nu ieu mah di tebar heula, ieu mah tah. Naon eta? Jauh ada lepas deui. Oh iya mah tuh serog eleh dak ieu ku jalemanya kieu carana. Beak Kampung Hasyim di Anjoran bae kurang gunung. Demi deul kot 3 ton sekali ngangkut di lauk. Ieu aya lauk ieu segalanya. Berarti di dieu ya aya lauk ieu heula sagala guys tah. Ieu ngaranna lauk mata kucing ieu. Spesialis lauk di Tegal Papak ieu ya. Lamun nu mancing teh nya eupana ieu eupana. Lauk balanak. Ngeun di dieu mah anakna doangna nyasab ieu ka dieu ragag ti luhur langit hujan ragag ka dieu naksir ana mah. Karena ngeunah hiji, menang hiji doang lain. Nu bener. Coba neuleuh Jang, aya kan kerokeun. Oh, nya. Aya mana berarti di dieu ge tangan celokla. Neuleuh piraku loba. Atuh ieu mah bisa sampai 50 kilo ukuranna lauk ieu mah. Itu jam hiji lah kuari karak jam 3 geus meunang 3 kintal. Atuh mun balik magrib atuh pinuh motor pinuh segala-gala. Nu sok ngeuseup di dieu aya yo, sok sade kararieu di lana yo. Tah sade kararieu lah yo. Mana? Oh lo balentahannya. Oh. Iya mah biasa cai batu di gunung teh nya, padahal meunah kana lauk lubang cek kami daripada lauk ieu. Hah? Tengeunah kumaha sok eueuh ieu. Heeh. Jak kami masuk diajakan sok ditawaran ka Cibaliung teh ka bendungan teh ka mana ka dinya? Atau ngeuseup lubang cenah di dinya loba. Ai keneh lubangna? Ai. Penting mancing nanya. Beuleman menyan. Bener. Jadi beuleman menyan teh keluar. Heeh. Itu eta nu ngeunah ge di Pais. Taman Jaya tapi di situ. Di belah mana Taman Jaya na? Oh di dieu teh meureun di Cimenteng nya di Cikaung. Iya sok nganjor ka mana bae kitu ngalauk ieu. Oh iya di ka dieu mah ka karak. Oh paengan beak lauk di dieu kurang Cibaliung rok demi he. Kudu setor ieu mah ka urang Kampung Hasyim. Nganjor tuh. Segera nu hobi lauk nila datang bae ka dieu. Tah lamun ieu nu ngeuseup ieu. Oh ieu mah ngeuseup betik tuh di ditu tuh. Si Jaro. Tah di dieu ngeuseup mah yo. Naon depan aja? Oh tuh eta apalagi na? Mungkin madu tuh di dieu ngaco di ditu di Patia. Iya, atuh di dieu meunang nama kan dikirim ulah ka ditu di Kokangan ngarang. Mana nyirwana? Tuh di dieu stokna. Coba eusian ya. Hah? Budak lembur. Oh nyorong neuleuh nya. Tah laukna eta. Hai dulu minang bisa di situ nya ngaguan lah neng. Oh. Leungeunna seta mah eupanan. Nararempel lauk ho. Aneh. Jauh-jauh. Dulu demi dulu meunangan lauk lah dibalang-balangkeun kelar ya. Udang dia mau apa ya? Oh udah dia mah tebeukeun ka lauk ieu. Lauk laut bae.
Fokus